Alah, gara-gara panggusuran sawah beak, kebon beak, dana duit atuh, kecoan monyet, ada dahar mah kudu meureun, daek mun urang teh da kudu ngarongsok meureun teh hirup teh. Coba boga kalau bisa beli naon deui ya. Mau dibeli ya. Loba pisan beliana nu batu ge lega kana. Tah. Naon ya? Tah. Ini berapa nu kana mah? Tah, geningan. Halo. Neng. Tuju naon? Mau nuju Amang. Nyangkin wengi kadinya lah Amang. Jam tujuannya. Wow. Diantos. Nyanyi entas tuh. Assalamualaikum. Bos Lukas geuning. Bos. 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 Nah, Jang. Ini lu gawe atuh. Tuh, kebun aing dapat yang di Jepang. Jauh-jauh tuh. Kebun di Jepang jeung di Afrika aing. Di Korea ge teh gampang. Ayo bos cager henteu bos. Gampang jaim mending kieu ayeuna mah. Heeh. Kopi jeung ngarok mah dibere, tong kawas juga si atur mending korek kitu. Ayo ah. Bagus. Di mana alatnya bos? Itu tinggal bawa ke situ tuh. Itu. Heeh. Langsung siap. Duh Gusti Agung, kebon di tadina lega di mana-mana, sawah aya mah nikah bures. Jadi tukang gulung kieu ngarongsok aing hirup teh jadi sangsara. Apa beda baheulana aing korek kitu nya hirup teh. Nggak jadi kieu. Nggak jadi beakan lanas dah. Punting. Tadi alat siap. Iya. Heeh. Itu babat gitu sebetulnya. Oh bisa gitu. Heeh. Gajinya dulu kumaha? Lumut ke tenang, supaya kontan kurang. Siap. Segera kan itu. Bos ke mana heula bos? Hah? Motor kebon di dieu. Oke. Ayo segera kan tuh. Ayo jelema tuh. Campurkeun ku aing. Korok kuat garing pisan, engkang minum heula. Ya aku tuh dibere. Pengen minum acan. Sawawu. Mang atur itu rupana. Jadi tukang pulung gitu. Ah lebok tah. Gitu tah jelema koret mah. Begitu gablag. Naonna buras nu jualan ku aweuna puas. Panuju aing. Buas dendam lah aing baheula. Kumaha teh bang kalapa hiji. Koretna udah belah dicacag awak aing. Mana karasa dah gitu teh. Ya roe mah nulungan ah. Jang. Naon mah? Amang mah teh cai tuh Jang. Cai jeung naon? Anu minum di koram nu kasih pipi. Oh no. Oh, cai. Atuh Jang, geus teu kabeli cai-cai acan Amang. Naha bola koret. Heuh Amang hampura, Amang hilap. Oh, geus cicing heula. Bos, Naon Jang? ayo atur. Ka dieu. Kurang kadinya. Naon Jang? Sedang atur bos tah. Naon? Rek nyungkeun cai, Bos. Bilang jadi nepi kawas kieu. Ibu bangkut, Bos. Kita jadi tukang sampah kieu. Akibatna eta teh maneh koret ka batur mun teh ulah kawas itu cing lah tungguan aing nyokot heula. Heeh. Gue cik kobokan. Cuman wantur kok. Kuat tega menejang ka urang. Tegaan saha baheula. Da urang hampura Jang sama hilap.
sedapan. Nah, Astagfirullah. Udah aing teh manuk pikukur meureun beres kieu. Nah, jadi jelema mandak ge ulah koret ka batur. Nu koret mah karasa kaos geuning babalasna. Jadikan pelajaran ulah kaos ieu ya. Engke mau beunghar teh heuh. Heeh lah, ku aing diinum sakieu ge lah. buru ini mau ting lu. Siap, Bos. Makan. Kuman deh. Makan. Hush. Karena awas ku aing sama aing aing jadi jelema beunghar deui ku aing kulu bisa sekalian lah anjing teh. Ngebalagu pisan. Kumaha anak buahna mah eta nalapung rongsokan aing. Oh, ingat bangsa. Nah, ada akibatna jelema koret tong diturutan. Wah, Nu kaos itu mah kena nyengsarakeun urang sorangan. Geus ayo kurang nyokot gaji maneh, kena mah can digaji hayeuna. 100.000 ah. Hayo sabar ngopi jeung ngarokok ya. Ayo. Kebon geus bau. Lu gaul tuh, Bos. Tuh kebon aing babak di Amerika. Buset jauh-jauh teuing. Kebon aing. Ngomong ku atuh kumaha? Aing kok di sana. Atuh, Bos. Dah. Lagi proses guys, lagi proses pembikinan cerita nih guys, pada butek semua. Iya guys, tuh abononya mau syuting my color. Tuh Ayogana pusing, tahu yang pikirin apaan. Terus si Bono ngajak, "Antong."